Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyandak hiji jejer cariyos totopong demit. Dinten ayeuna teh bagian anu ka 22 nya baraya. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangan di bara Sunda di mana wae ayana. Anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu. Hatur nuhun kasadayana. Oge mangga nuhunkeun kana parantos subscribe, like, sinareng komen. Nuhunkeun pisan kasadayana. Ucakat napon kitu deui anu tebihna. Ieu pidangan dongeng sing janten panglipur kanggo kalbu pangebrah kana mana bara Sunda. Anu nuju rareureuk kitu di bumina atanapi anu nuju darama kitu nya di pabrik, di toko, atanapi di mana wae di pasar. Wilujeng darama, wilujeng milari rezeki, mudah-mudahan sing berkah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Atummang anu midangkeun dongeng mudah-mudahan salawasna sing dipaparinan kasehatan, sinareng kasinugrahan. Bara Sunda anca garapan dongeng anu katuna waktu dinten kamari tos dugikeun ka Bah Soma nuju galungan sareng Aki Keling nya. Nuju tarung. Tah kumaha salajengna cenah ieu cariyos totopong demit bagian ka-22 teh sumangga urang lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Pantos atu ari kitu mah geus moal bisa diubaran. Sabab naon sia Soma? Sabab geus hideung ka hate-hatena anjeun mah matak disebut keling oge meureunan. Teu mah Bah Soma. Aram jadas sia Soma. Nah hina kadewek. Awas rasakeun deui saya. Ceuk Aki Keling bari loncat ka luhur ngayunkeun dampal leungeunna rek dibake mapag kana puceuy kenca jeung katu Bah Soma. Bah Soma harita rikat nakis kadua leungeunna Aki Keling ku kadua leungeunna. Hiu keduk dua pigeulang diadu. Sanggeus Bah Soma nahan kadua leungeunna Aki Keling ku Bah Soma dadana Aki Keling anu keur muka teh diceblag ka tukang ku kadua leungeun manehna. Hiu cebrod kalayang. Blak awak Aki Keling ngacengkang deui ka tukang. Angkarak bengkang dina saluhureun taneuh. Ku Bah Soma tuluy Aki Keling disampeurkeun. Tadi nama rek dicejak dadana Aki Keling teh ku dampal suku katuna Bah Soma. Tapi karek oge ngangkat dampal suku Aki Keling geus ngakorentelkeun maneh awakna ka kenca. Atuh plos panarajangna ti Bah Soma teh nyamos. Cilegedeg Aki Keling nangtung deui bari mencrong ka Bah Soma. Lumayan oge ieu pangartina jalma teh. Serek dilumpuhkeun anak ku aing. Ceuk keurentesna Aki Keling. Manehna oge ngarasa kataji ku kapelitanana Bah Soma. Ayo maju deui Aki Keling, saur Bah Soma. Ulah bakal ngeunah seuri sia anjeun Soma. Dewek can eleh nyaho. Yah, rasakeun eta mah panarajang ti dewek. Ceuk Aki Keling. Tuluy manehna mepatkeun campe pamakena. Geus kitu dampal leungeun katuhuna Aki Keling diayunkeun ka hareup. Rek dipake nyamer kana puceuy kencana Bah Soma. Hiu dampal leungeun Aki Keling meninga hiup bangbaraan. Rek ngagedor kana puceuy kencana Bah Soma. Harita Bah Soma rikat ngelokkeun deui sirahna. Tius dampal leungeun Aki Keling ngaliwat dina saluhureun sirahna Bah Soma.
Abah Soma karasa siga aya hawa panas anu kaluarnya dampal dengan katuhna Aki Keling. Cileng Abah Soma ngajauh heula ka tukang. Teu lila celek kadua suku geus nicak deui kana taneuh. Bari manehna nyarita sorangan dina sajeroeun hatena. Geuning ieu jalma teh ngagem aji semu gunting sigana mah. Tina naon kukula moal burung di ayunan Aki Keling. Ceuk garentesna Abah Soma. Geus kitu Abah Soma ngawatek jampe pamakena. Kerahkeun sakabeh pangarti anu aya dina dirina pikeun ngayonan ka Aki Keling. Rengse mapatkeun jampe pamakena tina kadua dampal leungeun Abah Soma kaluar hawa tiis kawas ibun. Teu lila cileng Aki Keling geus katenyo deui luncat ka hareup narajang Abah Soma ku dampal leungeun katuhuna. Rek dipake nyamar kana careham kencan Abah Soma. Ku Abah Soma teu diantep. Barang dampal leungeun katuhuna Aki Keling geus rek keuna ka manehna. Ku Abah Soma ditakis ku leungeun kencana. Dampal leungeun katuhuna dipake neungeul kana dadana Aki Keling. Yeup bledag cengkang. Aki Keling geus ngacengkang deui wae ka tukang. Blah awakna nangkarak tina salureun taneuh. Tina dadana meuni ngebol kaluar haseup ipis. Akibat ku ayana dua benturan kakuatan anu diadu. Golokok Aki Keling ngutahkeun getih. Dengan sakali untungna teh teu katutuluyan. Renghap Aki Keling bari ngakoler teh katenyo ngatur heula napasna. Yang geus karasa rada genah jung manehna nangtung tuluy masang kuda-kuda deui meuni ajeg pancuh katenyona teh. Ari kadua dampal leungeunna disimpen dina salureun sirahna siga nu korek nyembah ka raja. Biwirna Aki Keling katenyo kunyam-kunyem sorangan. Tayona wae keur mapatkeun di jampe pamakena meureunana. Cacap Aki Keling mapatkeun jampe pamakena. Di satukangeun manehna jol aya angin anu ngagelebug datang ka eta tempat. Beuki lila beuki deukeut eta angin teh. Sorana meuni ngaguruh hanaruan. Teu lila sanggeus aya di satukangeun Aki Keling. Reg eta angin teh ngaraneg siga anu ngarti. Geus kitu Aki Keling ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup ditujukeun kana awakna Abah Soma nu aya di hareupeun manehna nu harita keur masang kuda-kuda. Gelebug angin nu keur aya di satukangeun Aki Keling teh jol ngablesat ka hareup neumbragkeun awakna Abah Soma. Ari Abah Soma nu harita keur nangtung bari masang kuda-kuda. Barang aya angin anu neumbragkeun awakna, Abah Soma teu kaburu nyingkahan eta angin. Sabab saking ku cepet jeung ku gedena we angin teh. Abah Soma awakna kaseret ka tukang kadorongkeun ku kakuatan eta angin anu diondang ku Aki Keling. Kuda-kudana Abah Soma tuluy kaseret mundur ka tukang. Angin anu ngagelebug inuhan ka eta patempatan. Antukna kalayang awakna Abah Soma kabawa ngalayang ku eta angin. Hadena kadua leungeun Abah Soma kaburu ngarawel kana tangkal kai tuluy muntang meuni pageuh. Ari kadua sukuna meuni apung-apungan kaangkat ka luhur. Tatangkalan jeung daun-daunan anu ada di dinya kabeh ge aroyag jeung sing kelebet daunna balas katebak ku eta angin. Geus puguh deui rungkun jeung daun mah anu area dihanap mani rabang haliberan ka luhur. Ucapkeun deui ayeuna Aki Keling baraya. Barang Aki Keling nenyo musuhna keur muntang kana tangkal, bari jeung kadua sukuna kaangkat ka luhur.
Aki keling tuluy nyamperkeun ka Bah Soma. Sanggeus aya di hareupeunana Bah Soma, pok Aki keling kadenge nyarita. Lamun geus kieu, rek kumaha sia Soma? Ayo, kaluarkeun deui pangarti anjeun teh. Rek dipiceun sia ku dewek masih lain teh. Ayeuna mah Soma. Awak anjeun tangtuna oge bakal murag. Lamun ragragna di leuweung tangtuna bakal dihakan ku sato galak sia. Lamun ragragna di laut bakal dihakan ku lauk paus. Tapi lamun ragragna di rawa tangtuna oge si laing bakal dihakan ku buaya. Rasakeun weh sia Soma. Ceuk Aki keling bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup, ditujukeun kana tangkal kai anu keur dipake muntang ku Bah Soma. Teu lila, dorok-dok eta tangkal kai nu keur dipake muntang ku Bah Soma teh. Beungas atuh kalayang awakna Bah Soma kabawa ngalayang ku angin ka jomantara. Awak Bah Soma muter di luhur bari jeung roroesan kituna teh. Neangan pamuntangan. Sakapeung sok rajeun kadenge. Suara Bah Soma anu menta tulung. Istuning matak pikawatireun lamun aya nu nenyo mah. Awak Bah Soma tuluy kaapungkeun ku eta angin ka luhur. Kabawa ka tebeh kulon. Apung-apungan di jomantara bari jeung kaayaan peuting. Tungtungna lila kalilaan mah sora angin nu tadina ngakuruh teh. Ayeuna geus ngiles. Kaayaan di tempat urut tarungna Aki keling jeung Bah Soma ayeuna geus kawas bihara-bihari deui. Nu kadengengan saukur sora jangkrik anu ngikrik jeung sing saleorna angin anu nebakan eta tangkalan. Diparengan ku hawa tiis anu kacida nyecepna. Kocapkeun deui ayeuna Aki keling baraya. Sanggeus kumanehna katenyo yen jadi musuhna teh geus eueuh. Aki keling tuluy leumpang ninggalkeun eta tempat. Rek nyamperkeun ka Kidirga jeung pada baturna. Anu harita keur nyerek batur-baturna Bah Soma. Teu butuh waktu lila keur Kidirga mah nyerek batur-baturna Bah Soma teh. Sabab sajabana ti loba teh anak buah manehna. Kidirga jeung Kidoblang oge lain tandingan ari keur maranehna mah keur urang Cikancung. Antukna urang lembur Cikancung anu tujuhan nyatana baturna Bah Soma kabeh geus bisa diringkus ku Kidirga jeung pada baladna. Harita anu tujuhan digiringkeun ka buruan imana Bah Dinta. Sanggeus araya di buruan imana Bah Dinta anu tujuhan dititah dariuk dina salureun taneuh. Bari jeung leungeunna mah ditaralian ka tukang. Kocapkeun ayeuna Bah Dinta. Barang manehna nenyo Kidirga jeung pada baturna mawa tawanan ka dinya. Tuluy Bah Dinta nyamperkeun ka Kidirga. Sanggeus deukeut pok kadenge manehna nyarita. Kumaha Kidirga? Da musuh teh geus hasil diringkus kabeh ku anjeun? Tanya Bah Dinta. Geus Dinta, ku dewek geus hasil diringkus tujuhanana. Sabab dengan sakieu jalma oge. Tembak Kidirga. Oh syukur atuh ari kitu mah. Ari Aki keling kumaki. Nah tarung jeung saha kitu? Tanya Bah Soma ka Aki keling. Tarung yang si Soma dewek mah Dinta. Tembak Aki keling. Kutan teh jeung si Soma kitu. Ka mana atuh ayeuna jamana? Nah teh dibawa ka dieu ku Aki. Ceuk Bah Dinta nanya deui. Ku dewek geus dipiceun Soma ka jomantara manehna mah. Keun we engke ge da. Lamun geus ragrag mah moal burung modar atuh. Tembak Aki keling. Kitu nya Ki. Oh alus atuh ari kitu mah. Artina musuh urang teh geus rada ngurangan eta mah. Pan hanya akal we yeuh si Sarkowi jeung si Gani can aya ka dieu nya. Teu
jadi can bisa kacerek kurang. Tapi itu naon kun mila eta mah engke oge lamun geus waktuna mah moal burung panggih jeung urang anu satuluyna urang binasa we eta jalma teh. Barang Mbah Dinta cacap nyarita sarupa kitu. Tibeh wetaneun Mbah Dinta aya anak sumpit anu keur ngapelesat muru ka salah saurang anak buah manehna. Eta anak sumpit anu tadi ngabelesat teh niruk pisan kana ti karo anak buahna Mbah Dinta anu keur nangtung di sagigireun manehna. Untung we teu geuna oge ka Mbah Dinta sabab kahalangan ku anak buahna anu keur nangtung di sagigireun manehna. Ieu sreb kuak kubrag anak buahna Mbah Dinta anu keur nangtung di sagigireun manehna teh kubrag awakna niban kana lemah kakeunaan ku anak sumpitna Mang Awi anu niir pisan kana ti korona. Atuh Mbah Dinta jeung anu keur area di dinya mun sing rarenyag barang nenyo baturna jol ngakubrag barejeng ti korona geus aya barejeng dina ti korona geus aya anak sumpit anu nancem. Sabab ari cek pikir jeung pangira maranehna mah musuh teh geus eueuh deui saurang oge cenah anu di dinya. Tapi kanyataanna mah aya keneh musuh teh. Kabeh nu keur area di dinya areret ka Mang Awi jeung pada baturna nu keur narangtung bari nyaloren bedog bari keur melongkeun ka maranehna. Kudu area di dinya katenyo di antara riungan musuh teh aya si Kardi nu keur dikongkorongan beheungna ku lawan. Mbah Dinta barang nenyo kitu untu manehna meuni kekerot ari peungeut geuneuk lir beusia tah beulum. Teu lila pok kadenge manehna nyarita. Urang ajar geuningan aya kene musuh teh daek. Tingeureui ceuk Mbah Dinta mere parentah ka anak buahna. Atuh celeng anak buahna Mbah Dinta jeung anu sejena ningker ka Mang Awi jeung pada baturna. Mang Awi barang manehna geus ditingker kudu jadi musuhna manehna tuluy lempang nyampeurkeun ka Mbah Dinta barejeng mawa si Kardi anu beheungna dikongkorongan ku bedog manehna. Sanggeus deukeut ka Mbah Dinta pok Mang Awi kadenge nyarita. Anjeun lain nu ngaranna Dinta teh? Tanya Mang Awi. Oh, ari kitu rek naon sia? Geus kumawa ni cucungah ka dewek. Geus bosen hirup sia teh. Tema Mbah Dinta. Teh heula Bah. Ulah gampang nyorongot ari naon teh. Tah enak ieu. Kuring jeung batur-batur kuring datang ka dieu lain rek tarung. Tapi ngan saukur rek nyokot batur-batur kuring anu ayeuna geus jadi tawanan Abah. Sok kadiekeun eta batur-batur kuring teh anu geus jadi tawanan Abah. Tuker jeung jalma nu ieu. Namun Abah keukeuh peuteukeuh mung masrahkeun batur-batur kuring ka kuring. Wayahna ieu jalma kuring ayeuna keneh oge rek dipencit di dieu. Sok kumaha Bah? Ceuk Mang Awi bangun anu teu ludeung nyaritana teh. Mbah Dinta keur sajongjonan mah manehna teu kanemalan cicing we barejeng mancrong panonna mah kana beungeutna Mang Awi sika nu hayang sidik. Kumaha Bah? Narek ditedunan atawa moal ka hayang kuring teh ya? Lamun moal nya teu naon. Anu wayahna ieu jalma ayeuna keneh rek dikorok ieu ku kuring. Ceuk Mang Awi nanya deui ka Mbah Dinta barejeng geus katenyo rek narik perah bedogna. Mang Awi lain ngan saukur ngomong jalmana. Atuh si Kardi anu boheungna keur dikongkorongan ku bedog Mang Awi mending geus reup geuneuk rai pias beungeutna. Sepa balas ku sieun mending geus asa sret we cenah bedogna Mang Awi akeresel kana ti korona. Ari calanana mending geus jibrug tayonna wae ngompolan maneh beureun si Kardi teh. Si Kardi kawanikeun maneh nyarita ka Ki Dirga.
anu jadi pamimpin manehna. Dirga, tulungan kuring ki. Piraku Ki Dirga rek teka ka kuring, misalnya ieu kuring geus kumaha ka Ki Dirga. Tulungan kuring ki. Ceuk si Kardi. Jeung balelol ngomong teh bakal tingku sieun. Bari mencrong ka Ki Dirga. Nu keur aya nangtung di gireun Bah Dinta. Kardi. Dinta, pasrahkeun tawanan anu 7. Keur nyalametkeun anak buah dewek. Keun gampang keur ngawarah musuh mangke deui. Penting selamatkeun heula si Kardi. Ceuk Ki Dirga nyarita ka Bah Dinta. Sabab manehna oge teu tarima lamun nenyo anak buahna dibinasa ku batur mah di hareupeun panonna sorangan. Bah Dinta. Antukna manehna nyarita ka Martani. Martani, awa teh tawanan anu 7 teh kadi. Ceuk Bah Dinta. Nya Bah, tembal Martani. Bari ngaleos ti dinya nyampeurkeun ka tawanan anu 7-an. Teu lila Martani geus balik deui bari ngakiringkeun tawanan anu 7-an teh. Ya Bah, tembal Martani. Bikeun ku si laing ka musuh. Ceuk Bah Dinta bari jeung rada kurawud haseum beungeutna. Ku Martani tawanan anu 7-an teh tuluy dibikeun ka musuh. Sanggeus tawanan dibikeun ka musuh, brep tali anu nalikung kana leungeun baturna teh si Ubed dirampung-rampungkeun ku bedogna. "Tah ayeuna pasrahkeun sia tawanan sia kadewek," ceuk Bah Dinta. "Teu heula Bah. Kuring ieu jalma moal rek dikukumaha. Ngan dibawa heula ngajauhan ti ieu tempat. Keur ngajamin kana kasalamatan kuring jeung batur-batur kuring masalahna mah. Tangke lamun geus aya di tempat nu aman, ieu jalma bakal dilepaskeun deui ku kuring. Ngan kade ulah aya saurang oge anu wani nuturkeun ka kuring jeung batur-batur kuring. Lamun ieu jalma yang salamet. Barudak, ayo euy. Urang kaluar ti dieu." Ceuk Mang Alwi bari jeung mundur ralaunan ti dinya. Dituturkeun ku batur-baturna. Bari salawasna waspada sabab musuh bisi aya nu rek nyoba-nyoba cenah ngabongohan ka maranehna. Tapi teu tela saurang oge. Eueuh nu wani nuturkeun. Bah Dinta jeung anu sejena batingan sakur bisa cicing we bari jeung mencrongkeun ka musuh anu beuki lila beuki jauh di tempat eta. Pecapkeun deui ayeuna Mang Alwi jeung batur-baturna. Sanggeus maranehna rada jauh di tempat Bah Dinta, reg Mang Alwi jeung anu sejena areureun. Teu lila kadenge surasi Ubed anu nyarita ka Mang Alwi. "Tah lamun geus kieu ayeuna rek dikumakeun ieu jalma teh Mang?" tanya si Ubed. "Ayeuna mah urang lepaskeun heula tawanan urang Ubed," tembal Mang Alwi bari ngalepaskeun bedog tina ti korona si Kardi. Beret Mang Alwi megatkeun heula baju pang si Kardi anu dipake ngaborogod kana leungeunna si Kardi. Sanggeus kitu pok Mang Alwi nyarita ka si Kardi. "Ayo lumpat sia. Sia geus bebas ayeuna mah. Lamun teu lumpat disumpit beuheung teh," ceuk Mang Alwi. Atuh si Kardi teu kudu diparentah 2 kali. Berangbang manehna lumpat, teu sirikna notog-notogeun maneh atuh. Tunggul dirarud catang dirumpak teh lain bohongan. Sikana wae geus teu nyawa mun ditincakan mah. Sabab asa geus gep we cenah. Pundukna disumpit ku Mang Alwi. Pecapkeun deui ayeuna Mang Alwi jeung pada baturna baraya. Sanggeus si Kardi teka tempo deui tina panenyo maranehna. Mang Alwi tuluy laleumpang muru ngaler. Rek ngajauhan heula ti lemurut si Oray. Pikeun nyusun rancana keur ka hareupna. Wanci beuki dieu teh beuki maju ka peuting, malah manggeus liwat ti Janari Gede. Hawa disabudireunana karasa tiris.
matak nyecep kana awak. Harita Mang Alwi jeung pada baturna katenyo maranehna keur kukurusukan we dina hiji tempat anu lumayan geus jauh ari ti lemur corai mah. Malah geus rek asup ka jero leuweung. Sanggeus araya di sisieun leuweung nu keur leumpang panghareupna nyatana si Ubed katenyo manehna ngaranna geula. Atuh anu sejenna oge sarua areureun. Teu lilapok kadenge sora Mang Alwi nu keur aya di satukangeunana si Ubed nyarita ka si Ubed. Kunaon Bed? Silaing beut eureun heula euy. Nah capek? Ceuk Mang Alwi nanya ka si Ubed. Si Ubed anu ditanya tuluy mana ngalieu ka tukang. Henteu Mang, ari capek mah. Tapi tinggal itu karep anu aya di sisieun leuweung siga aya saung katanya mah. Kumaha lamun urang rareureuh heula we di dinya? Eta ngatangkeun ngalampengkeun heula cangkeng Mang. Ceuk si Ubed bari jeung nunjuk curugna. Saung anu aya di sisi leuweung. Nya hayu atuh Bed. Kabeneran ye. Manggi saung euy. Mamang geus capek teh. Emang Mang Alwi geus kitu. Si Ubed jeung anu sejenna laleumpang nuju ka saung anu aya di sisi leuweung teh. Sanggeus deukeut reg maranehna ngararaneg deui. Bari malencrong ka saung. Geuning siga aya nu ngeusianana saung teh Mang. Sahanya? Nah musuh urang atawa lainnya? Ceuk si Ubed. Ayeuna mah urang intip we heula Bed. Saha kira-kira nu keur area di saung teh. Tangke lamun geus sidik mah kapanan kanyahoan saha-sahana. Teh mah Mang Alwi bari leumpang tuluy manehna ngaliwat kana satukangeun tangkal anu aya di hareupeun eta saung. Pon kitu deui anu sejenna kabeh sing salengker heula bari ngarawaskeun ka saung. Ocapkeun ayeuna jalma nu keur araya di jero saung maraya. Harita jalma-jalma nu keur aya di jero saung teh kadenge keur ngawarangkong sing gereneng siga aya nu keur dibadamikeun ku maranehna. Teu lila kadenge salah saurang ti eta jalma anu keur diuk dina palupuh teh nyarita ka baturna. Lain kumaha Jang? Nah kisar kowe teh geus rada mendingan ayeuna. Ceuk eta jalma anu nyarita ka baturna. Sing goreng eta jalma teh si Suhe jeung Gani anu keur ngalubaran heula kisar kowi di tempat eta. Alatan tatu di jero balah disiksa ku Kidoblang teh. Dibaturan ku si Samin. Nya geus teu pati teuing siga ti heula ayeuna Mamang. Ayeuna mah geus rada lumayan. Geus bisa cengkat geuningan. Geus teu pati teuing kaku uratna. Sabab dari kangarnan tatu di jero mah rada lila ngubaranan oge Kang. Beda jeung tatu di luar. Ku sapoe dua poe oge bisa cager deui ari tatu di luar mah. Temal Gani anu keur diuk dina sisi saung bari jeung sila tutug nying hareup ka si Suhe. Nya syukur atuh ari geus rada mending deui mah Jang. Memburu cager lah. Ceuk si Suhe. Kumaha lamun bejaan we atuh batur ilaing teh anu duaan euy. Sina ngobaran kisah kowi sugan bisaeun. Ceuk si Samin lempas kana wangkongan si Suhe jeung Gani. Wah dari maranehna mah lain dukun atawa lain dokter mingin. Maranehna mah ngaramongna oge kawing. Pan syukur hayang nyaho hungkul cenah kana kahirupan urang salaku jalma. Keur ngieun skripsi meureunna eta jelema teh. Ceuk bahasa budak ayeuna mah keur magang meureun si Ruman teh. Atawa teuing keur KKN sigana mah. Bahan bawaeun ka nagarana. Jeung da teu sakabeh anu kitu atuh sarakti mingin.
sarua we jeung urang boga pangabisana sewang-sewangan, boga keahlianna masing-masing. Nu ahli gelut wae nya aya meurnan, atuh nu tukang ubaranana wae aya, nu saktina aya, atuh nu ngan saukur jadi kulina wae aya. Teu bina we jeung urang min, daueuh bedana atuh. Nu ngabedakeun mah ngan saukur tempat jeung jirim. Tapi kapanan aya oge anu sarua jeung urang kawas jalma biasa jirimna. An beda tempatna hungkul anu beda teh. Ari maranehna mah kapanan hirupna aya anu dina dasar cai, anu dina jero taneuh, anu hirup jomantara di leuweung, di pasir, di gawir jeung sajabana. Jadi lain siga urang hirupna teh min. An saukur dina luhureun taneuh kapanan aya urang mah. Matak pantos maranehna mah leuwih loba sabab da hirupna oge bisa di mana-mana tong. Beda jeung urang. Tembah si Suhe. Kitu nya he. Ari panya dewek mah nu kitu teh sararakti we kabeh euy. Wah. Salah atuh lamun boga pamikiran kitu mah. Jauh keneh tah sirah teh min. Sanajan nya ge kasaktian teh bagian maranehna, tapi lain hartina sarakti kabeh. Kasaktianna di dieu teh nu hartina manehna boga kamampuan anu sasuai jeung pangarti anu diboga ku maranehna. Teu beda we jeung urang ayeuna min. Kapan bagianana jalma teh dibere kapinteran ti nu makawasa, tapi buktina mah kapanan teu palinter kabeh. Teu saeutik nu bodo ngan ngaku pinter, antuk nanyalakakeun batur we. Saing pinter teu deungeun. Padahal lamun pangidi mah jalmana jeung anu pinter disengsirikeun anu kitu teh kudu pinter mah. Model dewek we ayeuna min. Dewek tukang ngarabut sampo di kebon. Dititah nyambut huntu batur anu keur nyanyautan. Atuh kalakali cabok meurnan nu aya. Tapi kan ari ku ahlina mah sakali nyabut ge cager. Tah kitu min. Tembah si Suhe. Kaharti ayeuna mah ku dewek he. Artina henteu sakabeh makhluk anu gaib teh sakti meureun nya. Sarua we jeung urang. Aya nu sakti, aya nu henteu. Henteu sakti lain hartina teu dibere kasaktian. Tapi puguh lain keahlian manehna anu puguh mah. Jadinya teu bisa manehna oge min, lain keahlian manehna mah. Sarua lah jeung urang teu bina kitu. Urang kapanan ari lain ahlina mah teu bisa. Barang keur anteng ngawarangkong kitu. Rentang-rentang ti hareupeun saung. Siga aya sabaraha urang jalma anu keur laleumpang muru kadinyakeun. Atuh si Suhe jeung sejena menit curinghat. Dihareup siga aya jalma jang nu keur laleumpangkeun ka dieu. Sahanya? Ceuk si Suhe bari jeung nyepeng perah bedaugna. Teuing teu apal kuring Kang. Hayang nyaho Bandungan we heula. Rek naon cenah maranehna nyalampurkeun ka urang teh. Tembal Gani bari mencrong ka hareup. Ka jalma-jalma nu keur laleumpang nyampeurkeun ka manehna. Sanggeus deukeut jeung sidik, pok jalma nu leumpang panghareupna nyarita ka Gani. Punten bade tumaros sim kuring teh. Manawi teu kaabotan sun. Ceuk Mang Alwi bari mencrong ka Gani. Ari Gani barang nenyo Mang Alwi sarua manehna oge asa wawuh cenah. Ngan bisi kasamaran. Teu lapok Gani nembalan. Muhun mangga Mang bade naroskeun naon. Tembal Gani bari mencrong kana beungeutna Mang Alwi. Kieu ai. Ti tadi teh ku Mamang sareng anu sanesna. Salira ai teh diawaskeun tuh di pali ditu pengkeureun tangkal kai. Nya ari maksud tujuan mah bade ngiring reureuh heula tadi dieu. Ari pas bade ka dieu ninggal di dieu nuju area jalmi geuningan.
takut gituna mamang yang ngarintip heula tadi ditu mung disidik-sidik ku mamang jeung anu sanesna. Nah hararaya ieu teh mirip sareng putrana Bah Soma nyatana Cep Gani ti Lembur Cikancung. Takut gituna mamang teh bade tumaros we ka Ayi. Nah laras Ayi teh putrana Bah Soma ti Lembur Cikancung atanapi sanes. Tah kitu ieu tanya Mang Alwi jung Gani nangtung bari pok manehna nyarita. Ari ieu teh Mang Alwi ceuk Gani malik nanya. Nya mamang ieu mah Mang Alwi ari ujang teh Cep Gani sanes. Tanya Mang Alwi. Gabrug Gani ngagabrug ka Mang Alwi bari pok manehna nyarita. Nya Mang kuring ieu teh Gani putra Abah teh mal Gani. Atuh Mang Alwi menipu ngah denge kitu teh bari jeung nangkep ka Gani. Bagja teuing urang bisa ditepungkeun di dieu jang. Mana teuing Abah atohunana lamun apal kieu ceuk Mang Alwi. Ari Abah di mana Mang? Tanya Gani bari ngalepaskeun rangkulan manehna. Engke we didongengkeun mah. Ayeuna mah bagjakeun heula tah batur-batur salemur urang. Ceuk Mang Alwi. Kumaha Gan? Cager laing. Ceuk si Ubed bari ngarangkul ka Gani. Cager. Ari si laing teh Ubed lain? Tanya Gani. Nya Gan, Ubed ya. Sobat ilaing kapanan? Ceuk si Ubed bari ngalepaskeun rangkulanana. Hampura Bet teu sidik tadi mah euy. Sababna poe kapanan? Teu nanaon Gan. Da dimalum ku kuring ge. Tah ieu batur-batur kuring Mang Bet. Sok ngarnakeun heula. Ceuk Gani nunjuk ka si Suhe jeung si Samin. Atuh gap nu sejenna oge antukna mah silih patarya maleungeun heula. Jeung si Suhe pon kitu deui si Samin. Sanggeus kabeh silih wawuhkeun heula, Mang Alwi pon kitu deui anu sejenna bukek dariuk. Dihanapeun saung bari digaranyel ku batu anu araya di dinya. Sabab dari di jero mah teu mahi tempatna. Keur mah leutik saungna, kari-kari aya kisar kowi anu keur ngagoler di jero saung. Teu lila sanggeus kabeh dariuk pok kadenge sora Mang Alwi anu nyarita ka Gani. Lain ari eta teh saha Cep anu ngagoler di jero? Tanya Mang Alwi bari jeung ngareret ka kisar kowi. Ieu teh calon pimetaheun kuring teh Amang Ki Sarkowi di Lembur Cimenyan. Temal Gani. Beuh kutan teh calon pimetaheun encep. Ari panya mamang mah batur encep biasa we. Nah kumaha dongeng napangna bisa kieu teh. Sabab kan katampona mah kumaha Mang siga nu keur kurang sehat Cep Ki Sarkowi teh. Ceuk Mang Alwi nanya deui ka Gani. Nya Mang emang keur geuring calon pimetohaeun kuring teh. Kieu keur ari lalakonna mah pangna kuring bisa wau jeung Kang Suhe anu aya digigireun kuring ayeuna. Jeung pangna kuring bisa aya di dieu. Jeung pangna calon pimetohaeun kuring ayeuna dina kaayaan kieu. Ku kuring bakal diceritakeun kabeh ka Mamang jeung anu sejenna. Meh sagala rupana kaharti. Temal Gani bari jeung narik napas jerona heula. Tanya kitu mending ge dongengkeun we ka Mamang jeung anu sejenna meh. Apal kana riwayatna encep teh kumaha? Ceuk Mang Alwi. Nya. Kieu Mang ari dongengna mah. Geus kitu, barabat ku Gani dicaritakeun kabeh ka Mang Alwi jeung anu araya di dinya. Timimiti manehna diiwat kulin kunu limaan, tuluy ditulungan ku si Suhe jeung Mang Karim.
tug nepikeun ka kungsi datang heula malah mah kalemur Cikancung. Manggihan layon menjadi indungna jeung layon Pak RT. Pon kitu deui anu sejena tug nepikeun ka manehna jeung si Suhe anyog ka tempat eta tarung jeung anak buahna Bahdin tah. Tapi ka dibantuanana ku Sarkowi jeung si Samin nu antukna nepi ka tempat eta kabeh dicaritakeun ku Gani ka Mang Alwi jeung anu araya di dinya. Tu kabeh menika godag gandeng cerita Gani kawas kitu teh. Tah kitu lalakon kuring teh Mang. Pangna ayeuna kuring bisa aya di dieu jeung anu tiluan teh. Ceuk Gani mungkas caritaanana. Ku tante kitu cep dongengna. Teteh lana kitu mah Bahdin tah jeung pada baturna teh jahat jeung telenges. Lamun manehna sorangan mah ku Mang oge tadi semua burung di singhareupan cep. Kan ku sabab jeung pada batur-baturna bari jeung lain saeutik deui. Jadi hese keur mamangna nyangkalakna oge. Ceuk Mang Alwi nyakeun we heula Mang. Da nanaon oge tang tuaya mangsana. Teu bisa dipaksakeun ku urang. Taena kuring rek nanya ka Mamang. Nah Mamang kungsi panggih jeung nu jadi kolot kuring. Nyatana Abah atawa henteu Mang? Sabab nepikeun ka kiwari kuring macan kungsi panggih deui jeung nu jadi kolot teh. Panggih oge jeung nu jadi indung. Bari senajan kaayaanna geus kari layon. Tah kumaha Mang? Nah Mamang kungsi panggih jeung kolot kuring. Tanya Gani ke Mang Alwi. Nanyakeun jadi bapak nanya tanah Bah Soma. Ieu cep, Mamang mah lain kungsi panggih deui jeung Abah mah. Malah babarengan pisan jeung Abah Mamang teh. Tadi oge. Ngan teu apal ari ayeuna mah Mamang oge duka ka mana? Ka manana mah Abah teh. Sabab can panggih deui cep. Ieu ge ari dongeng mah. Ceuk Mang Alwi. Tuluy ku Mang Alwi diceritakeun sagalana ka Gani. Timimiti manehna jeung si Ubed ini ti imahna Bah Soma rek neangan Gani tug nepikeun ka panggih heula jeung jalma anu limaan di warung. Nyatan jeung si Jalil pon kitu deui pada baturna. Nyapikeun ka kajadianna tarung. Malah mah kungsi ka bawah anu tiluan ka lemur Cikancung ku Mang Alwi jeung si Ubed teh. Tapi ka dipasrahkeunana kan wajib. Malah nu opatan oge cenah si Jalil jeung pada baturna kungsi katewak. Jadi pasrahkeun deui kan wajib. Kabeh dicaritakeun ka Gani. Tug nepikeun ka antukna Bahdin tah jeung pada baturna ngayakeun panyerangan ka lemur Cikancung. Nepikeun ka kajadianana tararung jeung anak buahna Bahdin tah. Malah manepikeun ka lalumpatanana ka jero guha. Tug nepikeun ka panggihna di jero guha jeung Bah Soma. Kabeh ya diceritakeun ku Mang Alwi. Nepikeun ka arinitna ka lemur Cioray, kabeh oge ditepikeun ka Gani. Ditetek hiji geus tuning eueuh nu kaliwat. Atuh Gani meuni gogodag gandeng ge beja sarupa kitu ti Mang Alwi teh. Tah kitu cep dongengna teh. Anduka ka mana ari ayeuna mah? Mamang teu apal sabab kapanan di imahna Bahdin tah mah. Tadi teh Mamang pisah jeung Abah. Ngajina teh jeung anu tujuan tah. Nya Mamang oge asa kaingatan ieu teh. Jang hari tadi Bah Soma ka mana? Lain jeung ilaing kapanan bareng teh. Tanya Mang Alwi kanu ngaran si Ujang. Nya Mang jeung kuring tadi mah. Ngan ari nu katanya ku kuring mah Abah teh tarung jeung aki-aki. Nyeredna ka tebeh kulon. Tingkat tebeh kidu lah teu apa kuring aya di lemur batur mah saha lieur ye. Tari nu aki-aki nama geus balik deui nanyo teh, tapi Abah nama eueuh. Can nyamong deui ti harita teh. Kitu Mang. Tema si Ujang. Kitu nya Jang. Jadi can panggih deui lain ti harita teh jeung Abah. Tanya Mang Alwi. Acan Mang, ti harita teh can kungsi panggih deui. Duka ka mana mah. Apaleun mah nyai wati aki-aki eta we. Nanti ngaranna saha tuh eta aki-aki teh? Kuring teh apa? Saha sana mah? Ceuk si Ujang barjang mencrong kana beungeutna Mang Alwi.
anu harita sarua deui Muawi ge keur nempo ka manehna. Bara Sunda mung sakih heula hancakarapan dongeng ti Emang dina jajar cariyos Totopong Demit bagian anu ka-22. Insyaallah bagian anu ka-23 ku Emang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Emang haturkeun nuhun kana sakarupi perhatosanana nyuhunkeun diapunten bilih seueur kakirangan dina midanggeunana. Emang pamit wilujeng kantun permios.